Dina bulan Syawal ieu urang ngucapkeun minal aidina wal faizin. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin berbalik karena fitrah Allah wal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan menang bahagia. Sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu, berarti kan orang balik karena fitrah, dituntunan zakat fitrah supaya kembali karena suci suci. Dibalikan deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun.